Jarum dekat jarum tutu enak. Kop deng aing celaka Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulur Oces, hari ini mungkin spesial banget buat kalian. Spesial buat kalian karena kalian kan menunggu Oces sama Mang Adeng lagi, menunggu Oces sama kru-kru TB lagi, ya kan? Oces nyempetin dulu beli martabak apa kemana? Atuh cenah itu namina martabak 2 budak. Jadi Oces ketemu teman lama, usahanya martabak 2 putra lur nih orangnya. Nah, iya teh nu kapungkur lah rencangan, cuma sok aya nama alih-alihan gitu tuh. Itu hiji deui dipengker. Dalamun ka dia saya mah tara bayar gitu lur. Enggak lah. Da sami wae meskipun temen lama gitu dan nunamina usaha mah tetap kedah dibayar. Kumargi kan kedah ngagale naon namina teh kanggo bahan-bahan lah. Tah ieu teh anu kasabaraha hiji ngalihna teh da. Ieu teh anu di alamatna teh di Jalan Cijagra. Jalan Cijaga pertigaan Bojong Soang pokona mah. Pilarian nya Jalan Cijagra pertigaan Bojong Soang. Pokoknya tungguin lah Oces bikin kalian ngakak lagi bersama Mang Adeng dan kru TB. Soalnya udah dikontak juga sama kru TB ya. Apalagi sama si bos besi. Oke? Pokoknya tungguin lah pokoknya malah. Salaras nama Kang terbiasa nyarios Indonesia teh ngan dia dipaksa ku netizen teh dipaksa soalnya cenah upami nyarios Sunda teh ka hartos gitu. Teu kayak gitu nya da sami wae kan Oces tas janji. Insya Allah mudah-mudahan bade ngamumulai budaya seni Sunda. Ya alhamdulillah nu atos ngarojong gitunya. Keun tinggal menuju Saribu keneh. Ieu canakeun ka Tepas. Gitu. Sanes bade ieu da ieu makanya Oces. Da ieu teh support Kang cenah upami bade ka Tepas deui Omar ka 2 putra. Kasaha 2 putra teh Aipek nolokeun raraina nu kelo cai teh panggih deui jeung baraya gitu. Sebatas gitulah dulu tehnya pokoknya mah diantos mungkin harang ngarojong ke Tepas Mang Adeng atanapi kru TB oke sadayana harang dikempakeun kepada serami. Pokoknya mah mudah-mudahan aya bos besi oke bos besi nuju ngawas saur teh. Tang hilapnya di subscribe, di like, di komen. Pokoknya mah bagikeun lah kepada Tepas Barakata teh langkung Kamedi gitu. Kumargi kedai we lah cerita namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oces baraya Oces dulur Oces ta. Dayana Oces parantos aya di Tepas di rencangan sareng Igun, sareng Dimas, sareng Bang Jay Motovlog orang pasti. Naon? Oh, Bang Jay story cenah dek newakan juri. Tah anu sono kamari cenah nyebatkeun Oces ka Tepas, Oces ka Tepas tah ieu ayeuna Oces atuh di Tepas. Sareng Ubun biasa teh Ces Oces ieu di Tepas. Kang Dimas ieu Ubun memang pokona baraya lah kabehnya. Itu tanya antosan nah cenah Mang Adeng teh aya, antosan Mang Adeng atuh nya. Aikina teh aya tamu heula. Ya pokoknya mah mana cenah angkusna kalau baheula Oces kumawanceun gerak di warang angkus. Ayo obas besi ka mana? Obas besi teh upami malam Jumatan mah pangajian tapi pangaosan tapi da ke simping kumaha kita serangan aya Oces di Tepas dari Auda sareng Arega mana? Arega sareng Auda teh nuju OTW ka Tepas kumargi neme lengse di Tegalega gitu. Oces mah terang sadayana nya. Najan teh aya kabar oge gitu.
Oh nya hiji deui tong hilap di subscribe Bos Besi TB nya Omat. Di share oge, di like oge. Obet. Terus Aska naon sih Aska? Ayahnya Jalmina. Tah. Ieu nu diantos-antos ku sim kuring teh Kang Aska Omat di subscribe oge tah ieu tah Kang Aska teh. Nya gagah kieu atuh Kang Aska. Ti punten rada di cepengan we kieu lah ya. Tah ieu Kang Aska teh. Namanya pernah. Tah ieu Kang Aska teh tong hilap Omat di subscribe oge. Aska naon cenah? Aska Kodut. Nah, Aska Kodut TB Omat. Terus nya anu peryogi acuk Oces kan atas ngaimpokeun. Ieu aya jalmina itunya Oces kan atas di WA non di-sharekeun oge WA-na atau napi model-model acukna. Tah ieu jalmina teh. Jadi kete bersangkutan ka dieu anu peryogi acuk naon we da seueur. Aya naon hiji-hijina tah. Oh iya mah ayeuna. Oh iya mah kodot. Tah ieu Kang Asta pokona mah engke ku Oces di-share deui kanggo model-model acukna kitu nya. Tah ieu nama aya di tepas Oces. Buktos dulu-dulu sareng baraya Oces kitu nya. Diantos pokona mah Mang Adangna masih di jalan. Oke, dah kan. Apa? Macet si goblok macet. Saha? Ieu si ieu teh. Saha eta teh? Lembe eta mah. Asep. Asep. Asep embunya. Pulang aja Asep nya. Benar naon Asep? Wah bener. Benar naon? Mau juta atau? Hah? Mau juta. 5 juta. Hari Agus itu kemana? Tah aja. Modal meunan. Ciu eta mah. Ecos eta mah kitu ecos. Ecos we jadi obras meunnya rara teh. Laos we, laosan. Nya ki? Kai? Betul. Nya ecos. Oh, bale aing bale lo. Ieu naon? Ping. Halo gitu tuh. Assalamualaikum. Kebaraya. Baraya Oces. Baraya Oces. Sehat, sarehat. Sehat selalu ecos. Ecos tuh. Ampun aing ampun. Mana? Coba. Lain deui bara ringungnya. Gaskeun deui atuh nyanyi. Kaleng hayang ngaleng. Ecos. Kai. Ge aing tegawe ecos ki. Anu wih, nama wih. Gawe naon mana? Cingkus belah Sana. Itu nujungnya di tepungker. Kus. Andi sadari mending atuh. Ngapain di subrep? Tong sage ah. Tong. Tah. Ke, nyanyi jarum coklat ke. Kumaha nyanyi na kumaha. Jarum coklat, jarum. Cok. Tutu enak. Kop, deng, aing celaka Benar tuh. 7 enak. 76. Rokok, brek tolong. Brek naon? Brek ngerokok sih, eta. Siata. Bel, bapak mana kamar gawe teh? Ayo di arit, babe. Anji, kayak ye. Arit belum. Beda gak? Umat tahun 20. Terus sakit tuh we. Oces mah. Kan asa